pula caritana ka Mekah jeung Abah sebarakali 2 kali bareng ngobrol di hareupeun masjid tas umroh baheula maja naon garang-garangna pasar seng teh di dinya tas umroh teh urang dariuk bae-bae nyahi ngomong kieu ieu nu karasep bacan puguh ahli Allah sia kakula cek almarhum Abah tu nu harideung ulang Afrika tu nu harideung urang Takroni urang Ethiopia tah lobana mah wali nu harideung kos kitu nu urang ijid mantak ieu kan dipake ka ijid ku jelema bawa wali ya iya itu jelema teu resep dengan nyana ieu ieu wali kajen ku kumaha ge walingi mah Masya Allah tah bahlul deh kos kitu kaluar ti liang ge bahlul ditarungguan ku jelema loba Masya Allah tidinya sholat Allahu Akbar di jam 8 sholat euleun zuhur cek jelema urang kumaha ngobrol aja si bahlul zuhur langsung tas zuhur menghadap kabeh ketungguan cek sholat di Allahu Akbar eureun asar si bahlul kumaha ya bertas asar lagi hangkeut datang ke jam 5 karak sholat mantap sholat wiridan baca Quran eureun maghrib di toel deh kayak bahlul keheula sakedeun cekna Allahu Akbar sholat awabin 20 rakaat datang ke Isya cek anu datang ka dinya isi urang nonton sholat nonton sholat mantas Isya juga teh pada ngobrol deh kayak cara kula boga wiridan heula talar pan nama Quran ai ieu malamnya kunil kan pohoan ya 5 juta ya lamnya kunil hayo ya lamnya kunil aing wani mere duit ya kudu percayaan panghese-hesena cek kula mah lamnya kunil pohoan bae innalladzina deui atuh kamari diturunkeun jadi imam Jumat sabihis poho ngaku sia datang aku hari tadi jadi imam deh aing ngegeter bahlul matalal Quran hafizul Quran bahkan Bukhari katala Muslim katala kula papanggih kula ye waktu ka Mekah harita nu heran lain lobana jelema karasep jeung garorengna lain hiji be di Masjidil Haram aya nu buta tapi maca Bukhari teu daek poho datang ka ayeuna an golan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke disurahkeun berangkat teh an golan Nabi ya Allah cakula eta nu buta tarar Bukhari urang mah ieu nu cekas mata boro-boro Bukhari lam yakunil masyaallah kuliah kadang-kadang wala ana malulu wala antum pamanggi kula di Mekah saumur hirup encan pernah manggi deui ditongton dideulekeun didengekeun ku kula jeung almarhum Abah masyaallah cek Abah nu buta talar Bukhari masyaallah kari mantak hayang ziarah ka Imam Bukhari kungsi ka makam Imam Bukhari ke Uzbekistan urang ziarah ka ditu dihormat ke urang Uzbekistan sebab penemuan yang menemukan makom Imam Bukhari adalah Bung Karno ziarah ka ditu urang lila kula mah di jero teh sebab aya opat tegedep beus setiap beus asup kalau leutik tempat da keluar kula nu mingpin di jadi lila kula mah di jero teh sieu mah hampir teu asup teu meunangeun pajar lain orang Indonesia begitu arasup yang ini jangan ceknya emang kenapa ini orang Takroni yang ini lamun kukula tadi betot ba Indonesia hadza sawa-sawa Indonesia cek kula teh sarua oh Indonesia lah hadza wajah Takroni juga ada di Uzbekistan mah masyaallah awet teh gareuli gelis irung mancung rata-rata bulu mantak bareng bulu matana berhenti rata-rata senyumna Masya Allah kulitna putih lain berem lain hidung lain iya karim orang Uzbekistan pohara
garelisna ieu si ieu embung balik barang deuk kalau di dewe cenah emang ulah bogoh jasa atuh lain sia nu bogoh itulah bogoh teu ulah mikiran sia bogoh ka itu nah heuh nya atuh balik